Kumaha lur, hirup di handap capek matakna lamun keur hirup di luhur ulah sangeunahna ka batur komo ka dulur karasanya ayeuna mah kusorangan hakan we tah denge kusianya aing eudek disebut tante-tante aing dek disebut ibu-ibu aing disebut geus kolot ge keun bae ieu aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya seleranya juga muda ya dengekeun eudek sia resep eudek sia teu resep bodo amat lain urusan aingnya dadah cus mending keneh kulit hideung tapi hatena bodas daripada sia kulit bodas tapi hatena hideung paladageun ari ngomong ka batur dulur ari ngomong ka batur turunan yes waduh ieu mana dulur mana turunan ieu mana saudara teh ieu tempo lebaran mah unggah-unggah acan bari jeung satahun sakali boro arah nganggap dulur ieu aya nu kitu mah nganggap nage nganggap batur we we tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun lamun nyunatan asya kakara ngondang nganggap dulur ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek amplop dengekeun sia ontohon pan ku aing geus dibejaan asya ari milih awewe sia teh ulah anu geulis urang cuma asya geulis ge ari alewoh mah ayeuna geulis pos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu cos ka dieu ah paduli we geulis pilih mah ye nu biasa-biasa we anu masih kene ngariut mun bisa mah anu masih kene balem percuma geulis ge si ari alewoh mah ye balewol da moal di arah geulisna dan yangan pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun teu bodageun ye aing mah teu hayang geulis aing ngalamun bager solehah hayang yes karena nahaon geulis ge cigah maneh ari sakirana masih kene bisa ditawar mah bener teu kaladageun jelema anu pang jahat-jahatna di dunia jelema anu megahkeun rezeki batur bener teu kaladageun oco gendut atunya heueuh dalamun aing ngadadak beunghar mah yeuh usak kampung mah moal teu disebutna ge yeuh ngepet aslina paladageun ulah panasan ku milik batur ulah maksakeun hayang katempo wah ku batur yeuh aing mah boga hutang teh eukeur bertahan hidup tapi lain eukeur gaya hidup paladageun boga salaki nu kitu mah teu doraka kumaha pamajikan hirup disebutkeun modal ayeuna boga pamajikan disebutkeun duda lamun jadi aing pamajikanna ku aing mah tah si olotodna geus deui dicek teh ku aing mah talian dina tangkal cangkring suga dirongrong wae tah ku sireum ieu kararangge cing calatut tah kana olotod anu aya endogana dengekeun ye keur budak ngora anu ngarasa paling pantes paling keren ulah sok usil ari ka kolot teh make jeung nyebutkeun geus emak-emak resep nyeun video resep lipsing daripada aing geus emak-emak jadi emak-emak gibah emak-emak ngomongkeun batur nya mending keneh nyeun video jeung hiburan ari jadi budak ulah sok usilan ulah sok ngarasa paling pantes nyeun video nyeun lipsing joget-joget yeuh maneh teh nyaho hirupna jadi emak-emak teh ribeuh stres jeung capek nya wajar atuh nyeun hiburan dina video daripada nyeun pi omongeun pi gibaheun pan pi dosaeun dengekeun besti urang teh kejauh ku salaki mah dianggap ngage Wonder Woman buktinya urang mah tara ditanyakeun ai kamu capek enggak sehari-hari ai kamu diem di rumah bosan enggak atau ai kamu pengen healing apa enggak yuk panyeri hati-hati mah tara daek ditanya
Kamu teh sehat apa enggak? Atau punya uang apa enggak? Sakapeng mah hayang teurik ose-osehan. Lalaki mah ari kana HP toel ka ditu, toel ka dieu, ditatap, diusap, dibulak-balik, colok ka dieu, colok ka ditu. Tempo butuh nomor hiji mah totoele ka pamajikan. Ari duit sejenis naonnya ngaranna duit singkat jeung padat, jelema lieur ku duit, jelema loba butuh ku duit, ari ngalana setengah modar meakeuna setengah sadar, cing bahal leunghar walah pokona mah yeuh baraya ku duit, cing loba duit. Tetaplah gumelis sanajan beungeut bodas beuheung hideung cokor rorombeheun. Tong protes paladageun. Jelema beunghar mah ngapoe daharna oge hamburger, pijahut, spaghetti. Nah ieu urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun. Bagja kalakah panas pool untung henteu ambeien oge. Cik atuh kali-kali mah kardun. Bawa-bawa dahar ke restoran gitu tak. Dahar hamburger. Boro arah dahar hamburger. Hayang baso oge. Isuk-isuk ger, sore-sore der. Cak. Kata-katanya dong buat suami. Uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri lah. Suami berani melawan. Tidur no di luar. Paladageun.